hendak ilmuna di dunia mah opat tilu sebab Allah nenden Islam iman ihsan. Lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae geus sakikituna bae. Ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak tapi sasaranana fikih Islam fikih sasaranana jang awak. Kemudian kitu pagaweanana ibadah gelarna adalah seorang abid ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh kitu soheh batil sah atawa haram makruh wajib dan lain sebagainya. Nomor kedua iman, ilmuna tasawuf, jurusanana jurusan thariqah. Lamun tadi Islam, ilmuna fikih, jurusan syariat. Lamun ieu mah tasawuf, na ilmuna thariqah, na sasaranana qalbu ieu. Lain deui geus naik. Engke gelarna adalah zahid. Zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanana. Naik tidinya geus bisa. Ia adalah ihsan, ilmuna ilmu tahakkuk, jurusannya jurusan hakikat. Jurusan hakikat gelarna adalah arif billah. Engke pagaweana ubudah. Aya ilmuna, geus urang dek guru pikih silahkan tangan kiai nu pikih mikih. Dek guru thariqah atuh aya guruna. Jangan nyahokeun di diri urang. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan kitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha. Sebab aya nafsu lawamah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu. Itulah diatur ke dina ilmu thariqah. Lamun geus tamat eta naek ka karake ilmu hakikat. Ahli hakikat mangis lain deui. Sebab engke tauhidna ge lain deui. Urang mengaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi. Kitu bae ngaji sadunya ge. Ngaji di Mesir kos kitu bae. Allah teh alimun bi ilmihi. Allah teh muridun bi iradatihi. Ngaji ka mana bae pasti kitu. Ketika urang geus aya di hakikat lain kitu. Allahu qadirun bi dzatihi. Allahu buridun bizatihi, Allahu alimun bizatihi. Jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna. Allah mangadenge teh lain make ceuli zatna. Geus kabeh kadenge ku Gusti Allah ku zatna, kadele ku Gusti Allah ku zatna, karasa ku Gusti Allah ku zatna, deket Gusti Allah zatna, beuki luhur urang geus datang kadinya bakal kadenge ku urang dangdaunan. Ceuli urang bakal ngadenge. Lain ceuli awak urang, mata urang lain mata ieu nu ngadenge. Nu neuleuh lain, etalah geus diangkat jadi kutubul aulia. Ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna Kutubul Aulia Sultanul Asbiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan muridna. Anu tadi dibacakan ku Kitur Mudi, Masya Allah kabita jasa jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabelem ujianana mantap geus teu kudu salat asal cinta bae mikung sia sebab kudu sabada syariat heula kakarak torekat kakarak hakikat geus dek dibere ilmu torekat teh didele heula mondokna di mana sia mondokna cenah kula mah di ditu pesantren naon modern ulah sok torekatan sia sia pesantren di mana di Kiai anu salapnya muhun sabara tahun aya meureun 15 tahun manaon nu geus tamat anu kuari geus boga murid teu kula mah jang kula ge hese nah ieu mulai ieu bagus boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji tah ieu tawadu ya budak geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisana ma wallahu a'lam ieu mah urang kabehan bangunna ieu dicek heula tek kakarak yuk beat dicek heula tuh menang main asup-asupkeun bae nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah urang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon
sampeun teu meujeuhna urang mah. Aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali. Wah hebat jasa, asal nyekel batu jadi emas, asal nyekel dangdaunan jadi duit, nyekel naon bae ku kumaha hayangna resah harita. Istimewa jasa eta jelema hebat jasa. Ditanya wali, kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh. Hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya lagi jadi wali. Tapi wali kota teh mah. Nah, ngakunya na jadi wali. Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nya. Ngan terakhir kieu caknyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah ieu mantep ya. Mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa ya kiai ngaku-ngaku wali ya. Haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lumun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cik Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tamah kiai wali hebat tamah hebat jasa tamah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ye bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas nah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas jagelwan disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak ti turunannyana supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kula wali kula Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu wah tuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya wah dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali jadi dipasrahkeun watu semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula ge bisa cekeuna hayang loba siap cekeuna siap bener buka tongton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh masyaallah embe gembel jinahan amun teh diparieuskeun sia ku aing di kula mah hayang ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa masyaallah karim tak itulah perjalanan anak lantaran loba keneh ieu nya ditukangin kula sing hade urang dek balik ka ditu dek balik ka imah mah bunga ndek balik mudik mah bunga tapi ndek balik ke jero kubur peuheur luar biasa bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir masyaallah nu mantak maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah nu jadi pejabat supaya
pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah, pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah, abih mantep. Nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah. Lamun urang geus dibere cinta, wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan. Moal katahan. Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah, ketika geus boga cinta ka Gusti Allah, kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana kaleuweung. Ieu lah aya cinta ka Gusti Allah. Kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang. Pasti ngajauhan, indahan keneh magahan ngaji jeung santri, mantep jasa. Naon sebabna? Lantaran negara urangna negarana negara setan, aturanna aturan demokrasi HAM buatan manusia, lain Al-Qur'anul Karim. Tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang. Nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Mentek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur. Nyana nanya, ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon? Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul, segede zarrah. Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat. Moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae. Sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat. Saparapat. Saparapat sireum ateul we coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kangjeng Nabi Isa, ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun mangga cak Gusti. Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul. Begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul, neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan, neuleuh nu bogana sakumaha maung, neuleuh pamarentah iblis balulu cak jana imah imah kudu init cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul. Indit jana ka gunung dileuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan. Nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah. Nikmat amat cek kena ibadah ka Gusti manggih peuting teh sejuk jasa Masya Allah nikmat ibadah Masya Allah eta ngan saukur saparapat. Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nya mah edan tuh bejana mah di gunung. Langsung minta ka Gusti, Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Assalamualaikum. 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 Teu ngajawab. Nyana endahan seserian we Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa, Assalamualaikum. Allah 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 ji bener edan ieu Allah 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 belakang coba. Assalamualaikum ana Isa alaihi salam